jelema sok puasa tara, jelema sok ngaji Quran tara. Atuh dulur lamun aya jelema pagaweana dar nginum jeung molor giliran ditita salat teu daek, ngaji oge teu daek, puasa oge teu daek, zakat oge teu daek, ka masjid oge teu daek, rutinan oge teu daek, sholawatan oge teu daek, maji Quran oge teu daek. Nu kitu teh monyet. Tong bari nareuleuh ka aing atuh nyebut monyetna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam madamatis saraya wal baraya walikafatil insi wal jan wa ja'alana fi hadhihi lailatil mubarakah min walimatil khitan walitasyakurin ni'ami ala sabilil iman nashhaduhu wa nahmaduhu ala rasulil mustafa dawil huda wa tibyan wa sallallahu ta'ala ala khairi khalqih sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi alladzina salaku li hadratil irfan wa ba'du. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Qala Allah ta'ala wa biqaulihi yahtadil muhtaduna wa yattaqil muttaqun. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma auhayna ilaika an tabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Wa qala ta'ala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu. Nah
ngajaredog sing halulang emak lain nyengir jawab Allah tak itu siap siap ya bapak-bapak ge sami ulah-ulang bae Kang didoakeun ku jisim kuring muga-muga bapak-bapak anu ngajawab Allah usahana sing dilancarkeun amin rezekina sing dijembarkeun tapi lamun bapak-bapak teu ngajawab Allah didoakeun muga-muga ngenyot ududna sing tibalik ya ibu-ibu ge sami didoakeun ku jisim kuring nu ngajawab Allah salakina sing balalager tapi lamun hulang-hulang tengah jawab Allah didoakeun muga-muga salakina sing karawin deui tarik seta we belah dia ibu-ibu loba nu protes ya batakan balikan deui bareng-bareng sing kompak siap siap ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ya Allah kumaha teh ke grup sholawat lain sing kompak nih malan teh ya ibu-ibu Allah tak ya akibatnya jika gagal fokus teh deh mohon maaf lahir dan batin ayahanda bunda bukannya jelek jawab Allah lain goreng ngajawab Allah alus si alus mak cuma nu leuwih tepat nu leuwih mantap malah akur jeung pangandika Rasul da sholawat mah dijawab deui ku sholawat dijawab ku eta ku kurang ngeunaheun aing we coba bareng-bareng sing kompak punten sallallahu alaihi mangga ayo hawai ibu tos taruang teu acan oh lapar teu sarua mah padahal tak tadi nepi teh sugan terek dibere dahar heula Gusti can gawe resiko kieu meureun abuya ya Allah kenae lah nu penting mah balik ti dia barokah amin ya robbal tapi mohon maaf lahir dan batin ibu bapak segmen belah dia memang jisim kuring sanes bade ngajak hurai heureuy lain rek ngajak lalagaan mah tapi jisim kuring umajak kasadayana dulur nu hadir di tempatan mari hadirkan Rasulullah di mata kita hadirkan Rasulullah di hati kita sangkan sadayana mampu khusyuk ketika ngaos sholawat kakangjeng muga-muga ku barokah sholawat nu dibacakeun berjamaah anu kahiji naon rupa hajat jeung maksud urang sing dikabul ku Allah amin anu kadua barokah sholawat nu dibacakeun berjamaah muga-muga jaga di yaumil jaza urang sadayana sing meunangkeun syafaatul uzma daripada baginda Nabiyuna Muhammad makana uyahan deui barang-barang kaluarkeun suarana sing kompak sing khusyuk sing fokus demi kacintaan urang ka baginda Nabi siap siap Allahumma shalli wa sallim wa barik
salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa ke up Aisyah kunon make ngajaradog ek naon ngajadog di panggung atuh aing kudu dikodean bae atuh hidang geura aing mah kos junior bae siap sadayana siap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim semuanya Allah ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha Allah wa ala alihi wa sahbihi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim semuanya Allahumma salli Allah ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa adiyati Allah abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi Rabbi khalaqtaha min nur bihi tiram nadahu aqbil ya mutar antal amin Rabbi khalaqtaha min nur bihi tiram nadahu aqbil ya mutar antal amin semua Rabbi khalaqtaha min nur bihi tiram nadahu aqbil ya mutar antal amin semua Rabbi khalaqtaha min nur tiram nadahu aqbil ya لما ارتقى البيت المأمور صلى إمام لما ارتقى البيت المأمور صلى إمام وقد دنا من
antal amin antal amin rabbi khalaq sadayana ngaos salawat ka Kanjeng Nabi. Hadirkan Rasulullah di mata kita, hadirkan Rasulullah di hati kita. Bayangkan bahwa Rasulullah ada di tengah-tengah kita. Antal amin rabbi khalaq ya mutar antal amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashkili zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashkili zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Semuanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashkili zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashkili zalimin bil zalimin. Wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli wa sallim wa barik. Ia ngomong-ngomong siap ngadengekeun ceramah mung setengah jam siap. Sajam. 2 jam. 3 jam. Nepi ka subuh. Nya da aing teh wayang golek meureunannya. Tapi alhamdulillah dina ieu kesempatan jisim kuring ngaraoskeun bingahan nu kagiri-giri bingahan nu amar watasuta gunung Himalaya ageng-agengan manah kaula dina peuting ayeuna. Anu ngajadikeun kabingah pikeun jisim kuring ningali antusias urang dieu kana pangaosan sangat luar biasa. Alhamdulillah. Bawaningku luar biasa serentak kompak ngejawab ketika saya lontarkan satu pertanyaan tanpa musyawarah. Ternyata orang dia mah sanggup ngadengekeun pangajian ti jisim kuring mulai jam sakieu nepikeun ka subuh. Alhamdulillah. Iya serius siap nepi ka subuh siap? Siap nepi ka subuh siap? Mangga ibu jeung bapak di dieu darariuk nepi ka subuh. Nya urang marek balik atuh ce. Doakeun umi sim kuring sing sehat amin. Ya Allah ya Robbal. Namung tipayun anu kudu sim kuring dipihormat kersana murattibil auqat juru catur pengatur waktu pembawa acara anu muga ku Allah sing ditambih-tambih kamulyaanana amin. Wabil khusus segenap jajaran para alimil ulama, para kiai, para ajengan, para asatidah teristimewa al mukarram setempat pangersa abuya di dieu kaleresan anjeunna sohibul hajat. Alhamdulillah. Anu mana mantena parantos nyakitan murang kalihna tercinta anu jenenganana bieu teh kahalangan ku kembang teuing saha? Tu bagus Muhammad Alif. Wah tu bagus mah biasana turunan habaib masyaallah. Leres eta teh? Leres teh? Masya Allah. Syekh encan Syekh budak keneh cep tu bagus Muhammad Alif. Sok era heureuy aing mah aing jadi nu kieu teh dah. Intina urang doakeun heula ku urang sadayana dulur
Ieu cep tu bagus Muhammad Alif cep Alif kurang doakeun kurang sadayana mudah-mudahan ieu cep Alif sing dijantenkeun urang kalih anu soleh amin anu turut tungut kana aturan Allah sinareng Rasulna anu bakti kanu janten ibu ramakna berguna pikeun nusa bangsa terutama agama amin ya robbal oge teu kakantun aparatul pemerintahan minal adnal wilayah ilal a'lal wilayah tiwit bawahan nepikeun ka atasan anu ku jisim kuring dipikayungyun baik RT RW Bapak Kades saumpamina aya para tokoh masyarakat, para tokoh terkemuka, para organisasi masyarakat anu ku jisim kuring dipihormat, para sahabat pemuda Pancasila anu muga-muga sadayana ku Allah sing ditambih-tambih kamuliaanana amin teu kakantun ibu kali bapak sadayana anu hempak berbayak sadi ieu patempatan kalayan sadayana ridho lillahi ta'ala ngalengkakeun dua sampeana ngepatkeun dua panangana hadir di majelisna Allah anu tujuan taya sanes sim kuring yakin ibu sinareng bapak sumping kaya patempatan pada kagungan tujuan anu mulia leres teu Pak betul Bu tuh aing mah ibu-ibu di tukang kudu nama nu ngarora ibu-ibu dihareup aki-aki di tukang sok ieu teh gara-gara naon gara-gara nini dihareup ente mah ente aduh makana sim kuring yakin sadayana kagungan tujuan anu mulia tingali kapayun punten teu salit jalmi berbondong-bondong sumping ka pangajian ditanya ngajawab arek ngaji ditaros ngajawab namah arek ngaos tapi fakta jeung kanyataanana ala kadar ngedalkeun panasaran ungkul leres teu Pak hayang nyaho cenah Arjuna muda teh anu mana pas begitu sim kuring lempang ti ditu kabeneran hareupeun kuring jelema jangkung badak katempo kuring leutik meureun eta ibu-ibu ting tiung nu warna kumaha beletak ngomong pika nyerieun majarkeun teh yeh sugan teh Arjuna teh jangkung badak aya rukutuk teh sagede leunca kajeun ibu urang mah leutik oge dan nu leutik dicocok mah ngabadagan bener teu heuh cita-citana kahayangna atuh ceuk naonna deui heuh teh makana punten dulur tinggali heula kapayun punten buya da kieu ai budak urang mah ngaji ngacapruk ka mana karep geus mal heureuy atuh ayeuna mah tingali kapayun hiji urang ka dieu teh dulur sejaha yang menangkeun ridho ti Gusti menang rahmat ti Gusti malah mandar hayang menangkeun magfirah ti Gusti ngalangkungan syariat tolabul ilm mudah-mudahan salengkasa paripola sabobot saigal sapihanean hiji sing jadi kiparat kana dosa perdosaan urang sadayana amin anu kadua dulur langkah pengorbanan perjuangan urang sadayana nu samodel kieu ye ibu bapak moga-moga diri urang keluarga urang lingkungan masyarakat urang beh dituna bangsa negara Indonesia anu tercinta ieu salalawasna muga-muga masing aya dina panang tayungan Allah Subhanahu wa taala amin amin ya robbal ibu bapak jamaah nu dimuliakeun ku Allah ieu acara dalam rangka walimatul khitan era ngaji nage ari sugan teh lain buya nu ngonangna jadi kumaha ngaji na oge ari kieu mah asa di dewan jurian bener teu Mang bener gitu mah teu kompak sama alhamdulillah ya buya soibul hajatna sakali deui urang duakeun sing pos yuswana amin sing istiqomah dina ngurus rohani urang amin ya Allah ya robbal ya kaleresan guru urang sadayana sim kuring yakin seueur muhibbina amin katawis ketika ngayakeun acara ieu jamaah pas sedak-sedak nepikeun ka panjang ka belah ditu ketika sim kuring tadi mukodimah rada kesel saeutik da meureun jalan ke tengah-tengahna eueuh di jalan ketika anu liwat kabeh panonna ngahiji kanu liwat giliran aing dicuekeun eta masalahna tapi teu naon insyaallah ibu ari hadir urang ka kasepuhan mah hadirna urang ka kiai hadirna urang ka ajengan insyaallah tungzilur rahmah ku Allah bakal diturunkeun rahmat ka dedeh ka nyaah alhamdulillah alhamdulillah ya sim kuring hayang nanya heula ka jamaahna ibu bapak cinta teu ka ajengan
wah leuleus kurang kompak. Cinta teu kajengan, nyaah teu ka kiai, nyaah ka ustad, nyaah naon, nyaah mere eta geuningan goblok. Tapi memang Kang hampura eta jawaban akang mewakili sararea. Dadi henteu teu ge kiwari mah ka kiai teh nyaana teh nyaah mere resepna teh resep nitah eta nyaahna teh nyaah eta resepna teh resep nyaahna teh resepna teh bener teu leres teu. Padahal punten ibu diakui ataupun tidak orang segala rupa pangabutuh teh sok diseretkeun ka ajengan matak asaku kabina-bina ketika kasepuhan ajengan ngayakeun hajat ngayakeun acara teu datang liur nu kitu teh sok we diakui ataupun tidak sok kurang rinci tahlilan ka ajengan matang puluh bener teu kasurupan bener tak sok ibu pernah tadi dia tengah peting gerebek aya nu kasurupan lalu kemudian gegedor kaimah preman nu jangkung badag aya teu aya keukeuh we lupat nama kaimah saha ka kiai ka ajengan kasurupan ka ajengan kamaotan ngagali kubur wah belagu bener ya guru dititah ngagali kubur. Allahu Akbar. Emang di dia ajengan sok ngagali kubur Kang? Oh cek si amang itu astagfirullahaladzim. Oh, kalepasannya aya ngaji kalepasan di dia mah yang geus balikan deui kasurupan ka ajengan ngagotong mayit. Wah bahaya ya keluarga besar ya. Emang kiai sok ngagotong mayit di dia Pak? Oh sok cenah. Sagala rupa pangabutuh diseretkeun ka kiai nyaahna nyaah mere resepna resep nitah malah culanggung ka kiai nitah ngagali kubur bahkan nitah ngagotong mayit lieur teu saha nu lieur sok eta ustad cenah nu lieur teh wah bener ngadoja ka dewek ieu mah euy duh kela ieu ngaganjal diuk teh naon duh HP kapesakan deh nu batur ke ustad atuh abong keneh ngaji teh di tempat ajengan ongko awal pertanyaanana ieu teh nanya cinta teu ka ajengan nyaah teu ka ajengan seolah-olah menyudutkeun ka masyarakat supaya cinta ka kiai supaya nyaah ka ajengan. Memang ibu prinsip abdi mah pembahasan maksudna ngarah kadinya mah supaya orang benar-benar mahabbah ka kiai cinta na karena Allah dedeh kajengan eta wajib sabab nama kenapa wajib punten kuring moal waka ngajawab ku katerangan Pak aya papaga sepuh kapungkur orang Pasundan kieu bahasana kangaran-ngaran resep kahiji jelema sanajan ngaco ngomongna daek we ngadengekeunana da resep bener teu leres teu tapi lamun urang nyewa kahiji jelema khususna nyewa ka kiai geuleuh ka ajengan teresep ka ustad maaf boro-boro ngadengekeun omonganana sumawona ngaregepkeun fatwa jeung piburukna ningali sendal nage hayang maledongkeun dangewa bener teu leres teu oh berarti atuh ari kitu mah Arjuna cinta ka kiai nyaah ka ajengan resep ka ustad hukumna wajib jeung wajib ameh naon rupa fatwa jeung piwurukna asup kana ceuli nyerep kana ati sanubari ka dituna jadi amal Pak dinten teh ge dulur maaf ayat 3 dimensi ilmu anu teu meunang henteu wajib kudu nyaho sararea mana nu tilu ilmu teh kifayatal atqiya melaporkan nu kahiji tauhid eta nu kahiji
nu kadua fiqih eta nu kadua nu katilu tasawuf eta nu katilu nu kahiji nu anyar majan dengekeun mata oge dengekeun atuh ceung ngaji teh aing mah deui tuh yo nu kahiji tauhid eta nu kahiji nu kadua fiqih eta nu kadua nu katilu tasawuf eta nu katilu nu kahiji nu kadua nu katilu 3 poin ilmu ieu wajib teu meunang teu kabeh kudu nyaho bahkan maaf bahasana ge bukan hanya wajib tapi paridotun cek santri bahasana segat mubalago artina banget parduna ge Pak. Apa fungsi dari ilmu tauhid? Ilmu tauhid teh Pak jangokohkeun akidah urang supaya yakin kana ayana Allah ngalangkungan sifat anu 20 wujud kidam baka mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu dan seterusnya dibahas ku ajengan teh dibahas ku pangersa abuya kumaha sifat wujud teh kumaha dalilna kumaha lalawanana bagaimana cara mengamalkannya supaya kokoh akidah urang Pak. Mata gede jasana ajengan setempat mah pangersa abuya di gede jasana wajib kurang dicintainana susul deui ku ilmu fikih. Buat apa ilmu fikih fungsina? Ilmu fikih tepa fungsina jangan bebener ibadah urang secara dohir, terutama hiji bab ubudiyah anu kadituna bab muamalah tuluikeun di bab munakahah kadituna bab jinayat eta dibahas ku ajengan kumaha carana wudu anu bener bagaimana cara menempelkeun niat dina wudu kumaha carana salat anu bener kadituna kumaha carana bisnis yo dagang ye kumaha cara ijab qabulna kumaha cara urang ngagade bagaimana urang cara nginjemkeun duit kumaha cara mayarnya itu ada aturan mainnya Pak. Susul deui ku ilmu tasawuf. Buat apa fungsi ilmu tasawuf? Jangan bebenah hati orang supaya boga akhlak ka Allah ame hade hablum minallah jeung hablum minannas ngalangkungan 3 dimensi nu kahiji tahalli jeung tajalli anu dampakna supaya DP handap asor berehan leukeunan dedeuhan daek nulung kanu bingung daek nalang kanu susah ngahudangkeun kanu labuh ngajait kanu titeuleum mere kanu butuh nyaangan kanu poekeun ku tasawuf eta teh Pak. Liur cenah ngaji kitu mah sok tunu hoream panas kana liang tai ngaji mah ngeunahna ge nu loba seurina atuh si ibu mah kekalakakan eta tadi urang serius tadi teh wegah ngaji kitu mah sok panas ya udah nggak usah ngaji nggak usah datang ka buya saya bodoh teuing ngan ayeuna urang mimiti baca yuk katerangana bareng-bareng jadi nu ngajina ulah kula ungkul ibu jeung bapak ngilu ngaji siap ngomong bapak ibu teh ngomong teh sok coplok huntu sok tuturkeun bismillahirrahmanirrahim. Menurut Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami dina kitabna Nasaihal Ibad anu disyarahan ku Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani kieu bahasana falaula bi ilmi al-ulama'i lasara annasu kalbahaimi hartina lamun jalama hirupna jauh jeung bimbingan para ulama hartina taradaek ngaji embung hadir kapangaosan teu daek ngaregepkeun nasehat fatwa jeung piwuruk
ti pangersa abuya maka kalakuanana kalbaha imi bakal seperti sato. Hayo ya ulah tuh hayo nama make Fatihah sagala deh. Dulur anu bieu teh lain cariosan Arjuna tapi statement Syekh Ibnu Hajar Al-Haitami Pak, bahwa yen jalmi ketika tebih jeung bimbingan para ulama buya ngayakeun pangaosan tara di hadiran tara di sumpingan padahal jerona teh jang nguruskeun rohani urang, ngabebener akidah urang, ngabebener tata cara ibadah urang, ngabebener hate urang. Embung pisan ngaregepkeun nasehati para kiai maka kalakuanana bakal kawasato, bakal kawasat. Ya kuring hayang nanya ke orang leuwih teja ungkul ote nganggo leuwih, sorry. Ya kuring hayang nanya ke orang teja, lamun kuring nanya jawab Pak Bu, jawab Bu, mudah-mudahan ibu sing parawan deui amin. Oh sok ngahayang amin lagi tarik. Ibu jawab ari monyet sato apa lain, lah kurang kompak. Monyet sato apa lain, monyet sato apa lain, sato ibu-ibu bapak-bapak orang teja apal kana monyet, uninga kana monyet. Coba jawab sing kompak sing cerdas ngajina ari monyet sok dahar tara, kurang kompak. Monyet sok dahar tara, monyet sok nginum tara, monyet sok sare tara, monyet sok sholat tara, monyet sok ngaji tara, monyet sok zakat tara, monyet sok puasa tara, monyet sok sholawat tara, monyet sok ngaji Quran tara. Cing atuh dulur ari jelema sok dahar tara, jelema sok nginum tara, jelema sok sare tara, jelema sok sholat tara, jelema sok ngaji tara, jelema sok zakat tara, jelema sok sholawat tara, jelema sok puasa tara, jelema sok ngaji Quran tara. Atuh dulur lamun aya jelema pagaweana dar nginum jeung molor giliran ditita salat teu daek, ngaji oge teu daek, puasa oge teu daek, zakat oge teu daek, ka masjid oge teu daek, rutinan oge teu daek, sholawatan oge teu daek, maji Quran oge teu daek, nu kitu teh tong bari nareuleuh ka aing atuh nyebut monyetna. Keke ieu kahartos teh ngaos teh ya. Kahartos teh. Coba hayang nanya ari kaharti mah langsung urang petel isin atuh ku buya ih ngaji teu bebenangan emung ah. Kuring hayang nanya ka orang teja, leres teja-teja. Lamun di teja aya sosok RT natara sholat berarti RT na I Arjuna ngawur teu ngawangkong, ngawur teu ngacapruk teu aya dalilna, aya dibaca kunyalira apa bareng-bareng Pak RT na sumping calikna palebah mana. Ampura Pak RT ulah kasinggung Pak RT punten dinisbatkeun siga monyet sote lamun Pak RT na teu daek salat. Jangankan RT rek RW na kah lek lurah na rek ibu-ibu na rek bapak-bapak na termasuk rek kiai na kangaran-ngaran berani
wani meninggalkan salatul maktubah salat nu geus dipardukeun ku Allah nu kitu mah pantas dinisbatkeun seperti tong nempo ka urang nyebut monyetna. Nah, ibu-ibu cangar cengir bae. Coba yang nanya khusus ka ibu-ibu, bapak-bapak jempe. Bu. Astagfirullahaladzim. Mang, punten buya abdi upami ngaos di Sukabumi naros ka ibu-ibu ngajawabna sok raoseun. Bu, kah geunaheun. Di dieu mah lain. Bu, euy astagfirullahaladzim. Kabayang aing peureupna bangun baradag deh ka we. Bu, ibu aya, ibu araraya, buaya. Ibu punten abdi hoyong naros lamun ibu kagungan caroge. Pagaweana hardolin dahar modal ejeng giliran dititah salat Kang salat atuh Kang akang hese-hese teuing kana salat teh kirang bara cara batur matu ka ditu berjamaah Kang 27 derajat saeutik ke moal dikurangan ganjarana Kang. Siang ngadak-ngadak jadi ustadah lain ustadah goblok salat cenah hese kana salat teh ieu mah ya Allah pagawean teh ngan nguseup we jeung nguseup sia henteu nguseup nyonyo manuk goblok sia mah salat satek ditu salat salat isukan gaya deui akang naon deui ustadah tong ustadah atuh belagu teh heuh aya naon kaditu mingonan kaditu ngaji datang ka buya kaditu ame nyaho cara ibadah Kang kumaha cara wudu nu bener kumaha cara salat nu bener sidik lamun urang ibadah teh jeung elmuna teh moal ditarima Kang ganjarana oge percuma mata kaditu hadir lamun pangajian buya teh datangan kumaha akang carana dagang kumaha carana ijab qabul kumaha carana bisnis kumaha carana ngagade aya aturan maena eta teh Kang ceuk ajengan oge lain siapa teu gablek duit hayang udud kalaka maksa kaing ditanginjem duit ka Bang Emok goblok siapa. Wah, ngaji we panas coli aing ngadeng kono moan kiai malah. Tuluy nu model kitu teh sare jeung ibu berarti ibu teh sare ejeng jeung salaki astagfirullahaladzim. Nah jadi wanian kieu jeung salaki mah ngan kalakuana seperti monyet. Emang emak daek sare jeung monyet alimpan rimi loba buluan tasok dibayang-bayang kieu ieu nu bahaya deuh eta tung terang tong trong di deh salawat siap salawat siap salawat siap jelema masok salawat nu tara salawat mah naon atau nempo ka uing Allahumma sholli wa sallim wa barik Allahumma sholli wa sallim wa barik Allahumma sholli wa sallim wa barik Ahmad ya habibi 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 salam habibi salam alaika habibi Ahmad ya habibi 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 salam habibi salam alaika habibi semuanya Ahmad ya habibi 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 salam habibi salam alaika habibi 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 salam habibi salam alaika habibi ya aunal qaribi salam ala
habibi habibi salam habibi salam alaika habibi Ahmad ya habibi 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 salam habibi salam alaika dengan suara jamaah terkadangu sholawat Ahmad ya habibi kurang tarik habibi salam salam alaika keluarkan suarana tuh mah atuh Rasul arek nyapatan age eta teh cinta ka aing teh bener teh cenah teh euy coba Ahmad ya habibi 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 salam habibi salam alaika habibi mangga keluarkeun suarana Ahmad habibi habibi salam habibi salam alaika habibi coba jita bil qur'ani yo salam alaika min aidi rahmani salam alaika jita bil qur'ani salam alaika min aidi rahmani tauhidi semuanya salawat keluarkan suaranya Ahmad ya habibi 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 salam habibi salam alaika habibi Ahmad ya habibi 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 salam habibi salam alaika habibi semuanya Ahmad ya habibi habibi